kolok seetik kayak ingat ke Bu Haji mah da manehna sok inget wae. Ngomong ini kabita berangkene tapi na. Assalamualaikum. Bu Haji. Bu Haji. Assalamualaikum. Aduh apanya? Bu Haji. Di mana teh sih? Mending ngunci malu lu ngal poe ka mana wae sih Bu Haji teh? Bu Haji. Ini apanya Bu Haji teh? Mana sih nya ieu meni kolot geus asak coba ge. Mana emang tara manggi ka mana wae sih jelema teh. Masa bawa balik deui asukan ke lewat ka hareupeun imah. Geus geulis teu aing ayeuna mah dek milu pangajian. Eta tah bangun si Iis ngomong wae majar teh cenah aing tara ngaji. Ya aing mah tara ngaji ge teu hayang katempo ku manehna, hayang kanyahuan ku unggal jelema bahwa manehna ngaji. Aing mah kieu-kieu oge, aing mah tuh soleh, soleha aing mah. Komode baju aing ayeuna pangalusna. Mah teu geulis aing atuh di mushola. Duh, geuning mogok, coba haus banget sigana ieu minum es gudeg ngeunah banget nya. Aing mah puasa teh aing mah suci banget aing mah. Tara ko si Iis Bu Haji ngomong-ngomongkeun jelema tah ko si Iem. Jaba jauh keneh deui aing coba aing mun boga sapeda mah aing ngagoes meureunnan hirup teh balangsak banget aing mah. Gusti teh neneng ya Allah menang hidayah meureun make kerudung. Heuh enak mah sia kaelehkeun geulisna ku aing geus dihijab ya matak sia teh ye Iis jadi jelema mah ulah sok ngahina we aing teu ditiung. Sanu ngahina Bella da aing mah teu ngahina. Pas yang ngomong-ngomongkeun we aing ka BET majak teh si Bella tara ngaji cenah teh bogaan baju gamis cenah tara ngaji. Ya sia teh ulah sok ngahinakeun wae aing Iis ye aing boga tah buktina tah alus baju aing alus. Pangalusna. Ya barina ge ayeuna mah pengajian sia menang info ti mana. Ya kitu tanu tara ngaji mah teu nyaho jadwal. Sia, aya pengajian teu ngaji, ari ulung ngaji. Hayang ngaji teh hayang katempo ku umat manusia, emang sia hayang katempo we ku tatangga ngaji teh sia mah meuni. Guru tuh mah tah. Ieu tah kalau aing kolektisasi. Ek mere ka Bu Haji aing teh. Oh, Bu Haji mah. Teu nyaho aing mah teu ngurusan jelema eta ka dieu jeung aing we. Bu Haji. Ye pamali cokelat baheula ge cenah lamun nek mere cenah sasuatu cenah dibawa balik deui pamali mending geus aing ke milik maneh dicokot urang kitu pamali. Jeung aing we aing ka heula mangkat bisi ka beurang. Deui eta jeung Bu Haji Bella. Anya Bu Hajina eueuh sia teh daripada basi dibawa deui balik mending geus jeung aing jeung buka mana sia menang pahala. Kitu emang sia puasa. Si ongkona ge meuni beubeulieun mereka kalau ka Bu Haji. Kayaknya manehna ge bager, Bella emang sia koret. Mah bager oge. Sia teh jelas bager Bu Haji mah. Imahna ayeuna geus dipager di wae. Ambe sia tong asup, pinjem mana duit cenah. Ayeuna ngaji mending ge. Tasa ngaji ka mana eta? Ngajina ka ditu meureun ka restoran rek buka puasa. Iis. Alhamdulillah Eke menang kolaknya jeung buka jadi henteu kudu neangan deui kolak. Iis juga punya tuh beli kolak juga. Meni medok ya keur peuting ngadenge nu ngarak bedug teh Ngadenge atuh Eke meni gandeng da sorana teh kieu sia sahur. Ini yang malebet teh. Yang meledog. Sahur-sahurna teh kitu Ngagandengkeun teh sih. Emberan Eke sahur jam 11 coba Manya sih. Berang-berang teh jam 11. Nah, ningali alarm jam 11 geus wae. Nya ambe sakalian nya. Ambe tong udang deui kitu Eke hudang-hudang tadi jam berapa tadi poho Eke teu nempo jam Oh emang teu make alarm. Jadi kabita sih Arek dibuka ayeuna. Intring itu kan puasa. Biasa lagi teu puasa oge Amel. Ayeuna mah puasa Eke kan teu datang bulan. Goblik bangetnya malah panggil jeung si Bella. Aing niat arek mere kolak ka Bu Haji. Malah panggil jeung si Bella. Aing teh diberekeun teu geunah. Asep. Asep di dieu. Nya rek ka rumah teh. Tadi teteh ka rumah Bu Haji. Gini Bu Haji teh araya. Bu Haji nuju aya di kontrakan Asep. Oh ya Allah, kunaon sih? Nuju teu Damang teh. Pantesan geus barap poe eta. Aya meureun 4 poe mah. Tapi teu kuna naon.
Buge saya penyakit serius di ibu saya. Ya Allah ya Robi. Terus berobat tapi nak. Atos Ayeuna teh asap kade bade naon sih? badainya ndakan baju. Ya Allah teuingan Bu Haji. Minta doanya teh nya Didoakeun kita supaya teh. si ibu pulih kembali. Amin ya Allah ya Robi. Bilangin ke Bu Haji nya, salam Ya. kita Iis nya. Iya teh. Ayo. Pantesan Bu Haji menetikat tingali. Atuh manehna mah tara ngomong ari boga nu dirasa teh. Ajarkeun mata tangga henteu ieu teh ya, teu peduli nya. Ya Allah mudah-mudahan Bu Haji teu kuna naon. Jelema bager manehna mah. Iya mah, buka hayang teh. Sok hayang pok terolong wae. Mana hayang kolak daing. Mana yang layah ki ka mana kolak coba. Urang-urang ki tukang kolak. Ge sore tukang kolak mah karak. Mana aing keur puasa, cara rape kieu ampun. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Teu karasa meninggeus setengah bulan meureun puasa teh alhamdulillah. Heeh. Kadang lebaran meureunan. Can kabeuli baju incu. Aya duit mah saker meuli baju incu mah aya. Tibang baju budak leutik atuh tibang bara duit 100.000 kabeuli 2 mah sugan. Orang meuli ka pasar ka ditu. Pertengahan kieu mah geus hujan meureunan panas wae kamari mah di kuat kararunya. Kabala lanjiran. Untung di dieu mah tara banjir gitu. Paling sawah doang bala lanjir meureunan. Aduh, alhamdulillah can bolong pisan ieu puasa teh. Ngomong-ngomong arek nganteran heula dengan sangu ieu kasih iem. Kolot mah nya nanaon oge ingat boga kadaharan saeutik ingat ka anak. Anak mah boga kadaharan nu ngeunah-ngeunah tara ingat ka kolot. Sila Lumayan pan aing ayeuna mah buka teh geus aya kolak. Katempena mah kolakna henteu ngeunah meuli cawerang ki uyuhan si Iis mah bang babumbuna oge manehna mah da koret ya kana bumbu da moal teu ngeunah. Bau pesing kieu kolak teh. Tapi lumayan aing teh kudu meuli sih heueuh. Ayeuna mah yeuh aing puasa teh olok banget keur masalah ki eueuh aing resiko ti mana apal ayeuna zaman ayeuna kolak goceng, mie goceng. Hei. Cenah ka mana sih teh puasanya geuning semangat puasa banget. henteu. Nani bel? Kolak aing menang di Siis, aing naik ngaji tadina mah eueuh di mushola we jelema. Teu puasa kan? Ya puasa aing mah kieu-kieu Kru oge. berang kene geus nyokol. Ieu pamere Siis tek bere Bu Haji na eueuh nya geus ku aing dicokot. Beneran aing keur neangan kolak bel. Ya meuli na sia ya ngeunah Gua wae. aing neangan wae tukang kolak. Cuma di malarat banget ya cuma meuli kolak goceng ku teu kabeuli. Lain teu kabeuli tukang dagangna. Ya neangan tadi itu make motor sia boga motor ieu. Saya mah kadulur teh koret tibang kolak ge. Ya heueuh aing mah nyaah ka sia boga kadaangan oge diberekeun sama boga hutang gocap ka aing poho. Geus hutang doang ge bayar geus bulan puasa. Ada ge kolak mah teu ngeunah. Heeh, nuhun ye. Nya. Ya heueuh sia mah kitu. Kudu impak amal Ya sedekah. aing teh hayang ngadenge Nah cigana jeung. Beneran pisan sih keur hayang teh aya. Teu karasanya geus pertengahan bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, ye geus meuli baju bedug. Meuli-meuli teuing amel loba baju mah dia itu di lomari. Nah, aku mah can meuli baju. Meuli baju bedug ka mana tuh? Urang ka ditu ye urang ka Keramat Jati. Arek naon ka Karamat Jati. Orang meuli baju bedug lah di Keramat Jati kan modelna aralus. Lobana sarung doang oge di dinya mah. Ge pake sarung lebaran. Jeung daster. Oh lebaran pakai sarung. Ember. Oh bener caritananya. Oh kerada bener. Iya sesurian wae. Ya tudaan ge. Mani barubah jika bunglon. Aku can meuli
Minuman Nya meuli atuh yuk. meuli timun suri we yuk ah. Ngeunah. Dirujak timun surina. Eke hayang jus sirsak Tadi ka timun suri ka jus sirsak rupa wae si Amel kan mah. ari bulan Ramadan mah sok loba hayang teh ya. Lapar mata eta mah lapar mata judulna. Emberan Nyaona mah geus didahar sakali we, sirsak doang geus seubeuh. Terus langsung tundu da eke. Beuni da yuk urang danang minuman yeuh. Ayo orang meuli minuman. Cus. Mani kuat jarempling kieu geuningan manusia teh ka mana sih? Mani kuat tari iseun kieu. Malolor kitu. Pada cuacana panas meureun ngararampi. Si emang lagi lamun keur puasa teh hayangna teh di jero we ngaringkuk we. Keur malembur sepi penduduk. Ayeuna arareueuh jelema. Kerjaan hari ge sugan mah eueuh nu ngarak bedug. Tapi alhamdulillah da geus kabiasaan teh meureun nya hudang subuh, hudang jam sakitu. Jadi geus korejat we langsung budak. Alhamdulillah. Bari jeung sorangan oge emak mah kitu. Alhamdulillah. Niat wae kanu puasa mah kitu. Boga kadaharan saeutik ya arek kasih iem ah. Barek nempo incu, kangen ka incu. Lumayan ieu aya daun sampe. Rek diangeun we sugan nya di muncangan. Ieu ngomong-ngomong anu meuli kolak kulila-lila teuing sih. Kamana mangkatna? Sora si Neng lain si eta. Gini kok sora embe. Sora si Neng sugan hudang ya. Karak cikene. Tapi ngabarele kitu sorana. Lain meureun alin si Neng ah. Sabarodo teuing si Amad daek seuk teu kajeun. Buka puasa jeung daun sampe. Di Gerang Menta di Haji Aci. Lumayan kan? Ayeuna mah keur peceklik dahar ge jeung naon we? Ah, nu penting mah asup. Nu penting mah ngeunah. Daun sampe ge da ngeunah. Ulah hayang di daging wae. Ke daging mah lebaran sugan mun kabeuli kitu ge. Ieu ka mana tang kurak si Amad sih. Meuli kolak teh menilila banget. Bobogohan heula kitu jeung tukang kolakna jeung nini-nini. Sieun wae si Neng hudang. Nyaho aing ngarek ngejo. Kodong deui oge magrib pan. Lumayan jeung dahar. Teu kudu meuli deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari maneh ku lila-lila teuing sih, meuli kolak teh. Ya aya geus danangan kolak. Yo, tah kolak aya tuh. Heeh. Ya. Yo, engke sore daharna jeung ieu nya, jeung daun sampe nya. Heeh. Make teri we. Heeh. Ngeunah da make teri oge. Urang keleutik mah sia kumaha da sok dibelikeun, sok dijieunkeun daun sampe, diterian, make sambal naon sih ngaranna teh tauco. Kenapa cigana ya? Nya ngeunah banget. Urang kangen sia ka emak. Dia pang gorengkeun teri ongko. Aya sih itu teri pamere bikesi, teri itok. Mainna balik di Palembang mau teri itok. Sambal dadakan. Oh, tapi cengek mahal ayeuna hargana oge meuni kanu 20 ribuan cenah. Urang sok meuli 5.000 we ah. Mundur we. Bisa di Haji Aci lain. Bung asih kanyahoan ah, kanyahoan urang dibedil deui ah. Bung ah. Kok ari sia eta didahar geuning kolak saker buka. Aya ari sia teh puasa. Ngasaan saeutik. Dih. Goblok banget. Tapi ngeunas ya. Ya mah kitu mah lulu. Ieu sia teh geus tua bangka. Sing eling. Poho sih gimana kan poho mah. Lain poho eta mah sia mah beuki we. Awas iskon mun teu puasa ku aing mal dibere nyatu. Yang geus ka dieu keun kagok atuh ah. Goblok. Ke aing meuli deui. Geus ka dieu ku aing beakeun yeum. Ke gampang neangan deui lah. Geus kagok buka ieu aing ah. Sia mah ya geus tua bangka oge mikir atuh sia teh puasa. Puasa.
Nyari poho. Tos nu moal modar wae. Geus sia modar mah naon? Keur mah balangsak. Nya mau. Tong dibeakeun ah jeung aing buka. Oh, geus mangkat ka itu mangkat ah. Hei, mangkat. Mangkat. Buset. Ai sia. Goblok banget. Ah, Ari sia kunaon si Ahmad beli kuat Bang Breng geningan. Tuh mah. Kunaon yang? yang geus tua bangkat teh dekeun ibadah teh dekeun puasa. Oh, blog geningan Cina sia. balik kolak malah dilebok. Aing ngeunah si Amis. Dia ajar puasa. Padahal mah ngilu sahur mah eta teh. Kan poho sia teh. Iya sia teh barang gawe kuduna mah rajin puasa. Oh, Jumatan tara, Goblok. Jumatan ngarang Teh hina astagfirullah aing ulah ambak-ambakan astagfirullah. Astagfirullahaladzim, sarua mah uning oge astagfirullahaladzim. Iya. Sia karunya teh ke anak pamajikan. Heeh mah karunya. Ka aing karunya teh. Heeh. Hayu diajar puasa. Heeh mah. Kira ku ereh ku nini-nini. Eta tuh udah kagoda wae ku setan. Geus ulah nyuduh aing setan. Kudu pas dia setan lalebok wae batu puasa. Sia deh geus ulah ambakan wae kagugu aing jadina teh bulan puasa ulah. Ya kaya kolak ah. Kalayan tadi kolakna oge ah. Eta mah naon? Kolak iya sarua. Jeung uing ah. Tah, aya ieu nganteran kolak pasti bahkan ku aing nya. Sok beakeun jeung Terlalu Mah ya. puasa ngaledeknya kami toha. Bisa emang kami toha teh anjing ya anjing. Ya, sabar bulan puasa. Hei, geus dijero atuh. Koplak, dijero. Goblok. Lalabatan budak. Gablek Aman. salah. Ngalah ngamen itu. Ngalah asup ka kolong. Dijero goblok tidang. Mun teu mun awan nu balag. Aing sih tu aya indung aing belaon. Mun kuota balag. Mana si Wardah mana si Wardah? Kersare si Neng. Ya dengekeun, ieu budak semakin poe teh semakin gede. Sia nu jadi lalaki kudu bertanggung jawab. Nah. Diomongna teh hararese banget si Amana. Beuki diomong ka dieu teh beuki ngabeleyar si Ama. Ye, batur-batur para ruasa ieu teu puasa ulah kitu-kitu wae. Tadenge teh. Sia den yang kudu bisa nah ngawarahna ka salaki teh. Jadi warah mah diwarah we gablek Salaki usaha nak malah yang disiaran juara ah. Yo taruh ya. Geus ulah pasewa nyerang ku tetangga ah. Bulan puasa Sebelum wae tuh udah si Amadna. Ya nenya. Pasewa mamah teh nya. Ulu. Geus asina arek diajak ngabuburit. Ka mana mah? Ka sawah we ka ditu tuh. Ulah ka sawah araratul loba kupu-kupu naon. Udah diajakan ka sawah. Kudu diabur budak mah. Emang domba diabur. Ya, asuh yuk, si asuh yuk. Asuh. Neng jak aya. Sia geus mikirkeun can meuli baju lebaran. Boro. Kumaha kita gawe kican kene wae. Heeh, da aing keneh wae nu titah meulikeun baju lebaran saker budak sia mah teu malelikirkeun. Ajeun mah wing ulah diberikan baju lebaran si Neng we ah si balikeun. Nya emang aing mah rek meulikeun baju si Neng we, sia mah keunde aya salakina ieu ah. Baju tahun tukang ge akeh. Oh nya heuh nu ayeuna mah ieu geus jadi kolotnya, geus boga anak ya, kudu ngelehan. Ieu we pangiriditkeun ieu naon sih ngaranna teh? Naon imah? Lain. Perum. Aya ngaridit perum ku aing gede wae. Kabinami pangiriditkeun. Ngaridit naon? Kena. Pira ku teu kabeuli keneh wae teh salaki sia timbang kena. Karena itu geus soek. Haji Nami mah kiriditkeun. Kain kapan we itu sia teh? Udah aing modat. Teh goblok. Pinter banget. Tah kitu banget tah. Boga minantu teh amit-amit da ngomongna padu wae. Aduh wae hayang meureun awena modat. Isi hayang kawin deui mah kanu beunghar. Malah aku geus kanu beunghar mau laku. Sakieu aing daek. Boga salaki rada kurang. Terus kali itu usaha. Aing mun dikuat laleuleuh. Keur meuli daging naon nya kali itu mangkat. Nah kitu wae manehna mah. Siapa nih geus di mah teh di imah.
kos batur. Lalaki batur lebih nengkas usaha naon we. Beratol usaha batur mah. Teh dong. Batur mah ngabota ka ditu. Naon ngabota teh teh. Ngabota teh eta teh panen di sawah teh gini Oh nyaho batur mah digawe naon. Oke daek batur mah iya. Mana mah geus kuli bangunan teh kuli bangunan. Iya mah kasawa embung. Kasawa embung. Pada mah ngored-ngored ge. Ngalang-ngalang turiang ka ditu. Nyaho. Enak komo arek lebaran. Arek Ya, saya tarik arek ngandalkeun wae aing. Hah? Arek ngandalkeun wae aing. Aing teh dicarekanan we aing jadi nambah deui ngarekanan jelema teh meureunna. Keur masih iya nambah dosa puasa teh. Arekanan we batu. Ayeuna oge buka puasa tadi aya daun sampe tatangga di alaan we. bebejan teh dang. Henteu teh bebeja jor-jor teuing. Carekanan si aman. Para rusing bat penting ge sare obat nyamuk. Oh naon. Teu boga duit. Mah boga duit ayeuna. Coba menta goceng mah. Jeung beli minyak sayur. Arek masakan daun sampe jeung teri huut. Teu boga minyak-minyak acan. Ayo, Mak. Nah, gandeng saya mah. Ayo itu dia. Ongkosnya ante. Aing teu kuat sih demi Allah. Aing Action. balikan deui. Padahal neraka gue atuh. Goblok. Keur lembur sepi. Penduduk saeutik. Ini kuat makin sepi wae meureun ieu lembur. Keur peuting ada masalah. Balikan deh. Ya, budak teh nya makin poe teh makin gede. Nah, sia deh nu sebagai lalaki nu bertanggung jawab. Kudu sing hidang atuh nah. Kelem balikan deui. Kunaon?